Padli, 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 ameng yu. Wah, pati mah mau ameng jeung karyo. Tuh nuju bobo bari nage da padi mah mau ameng jeung karyo. Naon da abi mah manggerek sakieuan tadi ge Padli ngomong ka abi. Karyo mah diajakan. Bongan kamari bangun nyajunya mau diajakan kamari ke bangun itu kalau main ngajak wae Padli dah balik lagi mau amang kali itu atuh itu amang kali itu sorangan Begitu. Oh, balik ah. Udah kari itu, udah pun ngomong papoy ah. Kunaon maneh? Banget mana kok tasem gitu, semerut. Oh, tadi orang tuh diajakan ulin ku bawa rudak si Padli. Terus orang teh jauhan mang. Ya teh mang bener nama tulungan tuh mang. Mah ieu teh? Golongan naon eta yo? Di urang teh diajakan ulin ku barudak mang. Urang jadikeun teh mang sandiwaraan jaat-jaatan kamari teh mang. Jahayang maneh mah gede wadul. Kamari basar di ditu ge urang we anu pukak. Maneh mah tah urang teh kikieuan tah. Urang segala ku jurus. Ibu mah maneh mah kakak cicing we kieu. Ai maneh ka urang. Urang rugi urang mung mun eta mah mun lain mah gue nulungan kitu mah bung ngabohong wae gue mah kamari ge ngarjain urang kolot teh mamali. Moal mang ayeuna mah serius. Da kamari mah kalotor atuh. Heuh dae heuh mang. Alah, nah aing ka maneh teh da euy. Hayang sadi aya karunya eueuh sabenerna. An bae lah demi kabarudakan we urang. Hayu urang teh mah. Jadi lah ayeuna mah kieu we teang maneh barudak. Ngan teang heula lamun barudak keur ngariung maneh standby di ditu engke urang ngalewat. Engke urang tengkas ku maneh nya. Omat Keun si awir jeung barudakna aing. cobalah orang minta lagu lah Hampura kuring hampura Cipakoy eta teh anu boga jurus gunung Cipakoy CS urang geus kieu tah urang Cipakoy sok lagu teh Atuh balikeun gitarna eta. Terus ada gitarna teh ada tuh eueuh tinggal itu karyo nyampur ka si Padli aya urang teh kieu-kieu we naon cuma teh si Padli mah eueuh sare cuma teh bae mah ajakan ulin urang teh ajakan ulin si karyo atepkeun siga mah bebeja ka si Pakoy dari mana gitu ieu karyo urang arani ini urang gawean deui da tadi ge di ditu kurang digawean Duluan ulin ih.
Ayo manusia kali ya, keparangan dia baru dak ngumpul. Bener ya. Batang sehat. Si kehen mah ciganya aneh. Aduh, aing. Balangga saja yang naik kasangkala dihajar. Itu si Karyo. Jeung si Pakoy. Anjing, si Pakoy ditengkas. Ah, siap. Tegeun antep. Si siapa sih aja si Pakoy. Kan ku urang tadi teu diajakan Udin. Siapa sih si Pakoy antep jadi si Karyo kudu ngebaturan. Lain wanian kitu teh. Keun antep lah. Maaf Mang Pakoy, teka aja. Mana mah apa koe yang diberi pelajaran berenang sih ya. Teka saeutik oge mending ngambek. Ani ka urang Karyo. Sok. Mau ditarajean jangkung ge. Letik sia wani ka aing ha. Boga aja naon sia. Kaluarkeun sia boga aja naon. Puprukeun ayeuna keneh sok. Molontong ti sia berat teh. Jan naon Pakoy ieu teh. Sok kaluarkeun kabeh. Namun kita cara nama geras samat inung bapak sia Karyo. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Sok ayeuna keneh. Bang. Di jurus ka urang. Asya. Cimbal ayo mana anak. Sakeun cibag banok padua. Sia. Aing boga jurus gunung lugrug. Itu si Karyo. Bawa ilmu ayeuna mah. Si Pakoy buat kajuralit kitu alah. Pakoy kumaha itu? Anjir. Ada wara ayeuna mah euy. Aduh, ieu urang ayeuna mah euy sekarang teh euy. Dua batang ya. Ya jadi Peupeulnya Nyir beuteung. kunaon emang nih? Aya modal. Teu nya aing mah si Karyo mah aduh sing gawean di wae. Karyo. Ampura Mang Pakoy aya modal. Padi mah moal ameng jeung Karyo. Tuh nuju bobo bari nage mau diajakan Karyo mah. Padi mah moal ameng jeung Karyo. Nyajulnya bari mau diajakan ye. Nyajulnya mau diajakan Karyo mah. Iya.